Cik atuh euy geus areureun sia teh karoplok atunya ngahujat Padedi teh cek areureun atunya sia teh. Mun eueuh bosen-bosenna sia mah ngahujat ku hayang naon, sia teh ngahujat teh ku hayang jabatan naek apa ku hayang dipercaya ku masyarakat, goblok sia mah. Atuh da arek kumaha masyarakat percaya sia mah teu ngalakukeun anu terbaik digawe teh koplok jadi pamimpin teh. Cek aing mah ayeuna mah jadi pamimpin mah geus ararakur gitunya saling mendukung ulah aduh aing mah araraneh da jelema teh nya apaan sakarola sia teh nya dibanding jeung aing mah teu sakola nya tapi aing ngarti tentang adab tata krama terhadap seseorang teh kitu nya komo ka pamimpin mah kudu aya hormatnya gitu nya da ieu mah atuh arek kumaha jadi pemimpin dihormat ku masyarakat kalakuan sia ugal-ugalan anjing. Ieu teh ditingali dina ribuan jutaan jelema nya eta teh arek kumaha atuh da omongan sia mah anjing. Eueuh buktina jadi pamimpin teh ngan ngoceh we jeung ngoceh. Nyebutkeun ka batur. Pamimpin loba konten. Sia henteu konten da sia mah konten ge geus lumuh da manehna mah nya katingali hasilna aya. Ieu jelema nu teu kararonten teu katingali. Eueuh pagaweanana beureunya bisana teh ngan ngahujat, nyinyir, sakitu kapinter sia teh beureunya. Sakola luhur-luhur teh anu ingetna teh meureun cara ngahujat we meureunnya kitu nya. Cek aing mah ayeuna mah kieu we atunya ka para pamimpinnya Pak, Bu, pokona mah nya ngararopi heula meninggal lah aing mah nya. Ameh teu lalieur hulu sia lah aing mah sebagai pamimpin teh kudu baraleg atuh euy. Aduh aing mah yang seuri aing ya masyarakat biasa ningalina anjing hayang seuri pisan kalakuan pamimpin anu nyinyir warae mah teu pararugu aing mah nya. Sok atuh digas